Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadaya. Hapunten kasugri pamirsa sadaya anu mika cinta kana dongeng Sunda anu sok manco di ieu channel dina raraga hiburan ku ngabandungan dongeng Sunda khususna dongeng carita lutung kasarung karya ti Ki Leuksa garapan ti sesepuh dongeng Mang Jaya tea. Kumargi admin langsung ti dongeng enteng Mang Jaya atanapi adminna langsung di Mang Jaya official teu ngizinan ka sim kuring kanggo neraskeun nga-upload ieu dongeng. Sim kuring rumaos teu acan aya kasempetan kanggo silaturahmi ka para sesepuh khususna ka Mang Jaya oge ka Ki Leuksa. Sim kuring pantos nyobi muka obrolan sareng kasepuhan pangersana Ki Leuksa pangarang kahot mun anjeunna hoyong ngobrolna langsung hoyong rineh hoyong tepang langsung di darat alim di jomantara walurat sauna. Kumargi kitu kendala sim kuring teu acan tiasa nyumponan kanggo pena sareng karas kasepuhan sadayana. Kumargi channel ieu masih ecek-ecek teu acan ngahasilkeun janten kendalanya oge kanggo sim kuring kanggo silaturahmi nepangan aranjeunna. Kumargi kitu sim kuring rada sihapuntenna moal tiasa ngalajengkeun carios atau carita lutung ieu anu disusun atau dikarang ku Ki Leuksa kin kanggo panglipur pamiarsa sadayana mah insyaallah ke urang hadirkeun carios lutung kasarung versi nu sanes sapertos versina Guru Minda
nu mana insyaallah bade dicaroskeun ke kusim kuring nyarira dina raraga diajar ngadongeng sakitu bewarati pribados mugia ngamaklum kana sagala kiranganana hatur nuhun kanggo perhatosan sadayana pamirsa mangga dilajengkeun wae kana dongeng sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang Ratu Emas Malanggirarang sadatangna ka tempatna lajeng bae nyaur paman lengser bangun rus pedegelna pasamon tetep mata keung manah kejahatan dajak hasil menandakeun keur kalakuan raina nu mahiwa. Ratu Emas Malanggirarang nyaan cicing kanu jadi putri Baganan Sari. Haturan pamirsa sadaya paman lengser datang Ratu Emas Malanggirarang kali jadi mingga kahirupa neangan akal keur Baganan Sari nyari bakat ku hayang puas galak jeung parangasan nafsuna geus teu katahan pamarana ngagdag lires yakin milik aing bakal kahalangan moal bisa lamun nyi Baganan Sari masih kene aya di dieu hiji-hijina jalan bisa di Sina Bali Sina nyi Baganan Sari mah sabab jauh Sina nyi kajauh ka dieu ka Sina anu ka jalan tayunganana ka tempat anu singkur jeung jauh ti kota dilanjutna tapi kakak moal nurut kana kahayang kumaha keun wae sir ka nyi Baganan sabab aringan sakadar indit mah teh aing teh moal waktu teh goreng temahna cek sacarana ieu tuluyu jeung Ratu Emas Malanggirarang tulang tangan mari jeung di dama-dama cusak napa kana palipisan ulah kitu bari dengdek sakali tanana muter neangan akal anu Sakira Hade Taruna Jaya nyiksa nyi putri Baganan Sari mah teu gampang amalami ting kolepat bet asa babari pisan si kakak sigana masih jalan jahat mah nyeh anjeunna ieu paroman jadi beana nya keneh ka adi sabraina tuh tibatan ka adi patutunan hulu mah ai kana naon ari kitu mah Ratu Emas Malanggirarang Jambedu Bali diajak ka dahadean meniheun dekat tara geulisna ari dibawa ambak mah kalah ka mata Malanggirarang meninggal Gajah Taruna Jaya rada ngakebeg manahna jeung muriding salirana keun sia rasakeun Baganan Sari amarahna dari kitu-kitu teh mah moal bisa nyeusup hawa kehidupan seger tapi bisa keneh maneh moal bisa ngasaan hirup bagja jeung senang dabongan awak maneh geus jadi hileud dina kehidupan aing geus jadi panghalang kana datangna bagja awak ulah salah sia Baganan Sari kakak mah lain hiji pagawean nu bakal karasa pait beurna ku maneh lain jati kasih Junti terumasa kakak maleuwinya ka Baganan Sari batan ka bari ngadayagdag bangun tumanya manahna ngemplong asa copong prawargi sadaya nyi Baganan Sari sabab geus boga akal nu sarua ka adi lajeng ngaleos ka dapur di dinya ngadamal cai meunang nyampuran ku sarupaning barang nu matak bau jeung hideung geus kitu mah Baganan Sari mah teu tuah teu samping waring keduanyalinan Ratu Emas Baganan Sari lain harti leuwih asih ka maneh barang teh geus sayagi tapi kakaknya diakeun deui jadi lanceungan nu geus mercayaan anu mata ngaberatkeun ieu mah mata cukup ku aron atawa sanggari geus disanggeunang nyampuran fisik jadi sabab diwadahan ku palapah jadi kakak jika keur hayang lamun oge berarti bisa miara kepercayaan tinu jadi lanceungan di Baganan Sari ngalaksanakeun segala rencanana terus anjeunna nyarita sabab nama kade ulah salah sia Baganan Sari sabab kikituan model ari keur maneh kabeh kudu daek make nu kieu Gajah Taruna Jaya bari mancerong karaina nu ngakidir nafsu moal dibere hampura kitu Ratu Emas Malanggirarang bari terus kapayun deui gek calik bari ngadagoan kulantaran kuring ngarasa panas jeung jadi disusulan sarta hoream diwirang ku si Baganan Sari datang menirusu kawas museum si Baganan Sari rek dipikeun ka budaya margasina sabab lamun tetep aya di dieu Gusti Nangtu bakal ngalindih kana bagja kuring bisi ngarebut pijodoeun kuring tah kitu kakak
kabang teh para mitra sadaya bakat ku hayang gajah taruna jaya ngarenjang bakat ku leuwas ieu mah kedah ku tukang pantun taya papadana teu nyana raina bet kitu luasan kasasar ramana nepi ka palembadinya rarai gajana barina jaya katara beuluan panon melowong katepas kawas hayang disama Mas Malangirarang atuh meuni curing Ratu Mas Malangirarang geuat ngadupai bari nyarios sing eling ye aduh husap beungeut paman ulah kamarina siap ka dieu ka jero kuring aya picaritaeun dikira ka jero ayeuna kitu paroman maramai bangun bunga teu boga pisan kalacat teu talangkeun deui paman lengser unggah gek calik meuni tanggung jawab kana akibat paman ngaduh saur gajah taruna jaya ayeuna mah benu teu panuju kana paniatan raina kuring nurutna ka kirang hormat ka gampang tapi si Baganan Sari sina ini ti dieu hapunten nu ka aya dina dalam marga paman maos colok kuring mah teu hayang pada leubeung cara jauh tina paman pulangkeun ka Cihanjuang kuring hampura pisan ka Cihanjuang sagayong hampurakeun bae sabab manehna geus boga padukuhan padu datang we ka hareupeun kuring Mas Malangirarang keukeuh peuteut sabab aya picarikeun anu kudu dijalankeun ku paman ayeuna moal bisa Ratu Mas Malangirarang bari dua adi moal nurut ka reret ka paman lengser yeuh kakak teh era kujang ji pribadi jeung era kula jeung bade kumaha pikeun Sari tetep kudu tetep paman mazhun par gajah taruna jaya sumuhun deui bari colok pamadegan tapi raina geus sarua bedangna keukeuh gado meh adek kana dina pamadeganan panon teu ngiceup ngadaguan pilahira sabab rakana jiga leuwih nyaah ka nyiputeun Baganan ulah geruh paman sing salse dan naon atuh kudu rusuh pek we si Baganan Sari paman kudu bener-bener di margacinan sabab bisi salah ngajalan anu alus kade ulah salah di dayeuh tapi kudu dipikeun ka hulu dayeuh idin teu idin kuring maksa mangga nu nanging hati-hati tak kudu dijalankeun ku si paman teh ulah sok biasa hati batur ieu paman marantos teu sabar nun lamun adi dikitukeun ku batur bari suka tawahan panon tetep teu lamun adi dipicece bari teu pugu dosana ku batur nangeuna tawahan teu ayeuna pisan sok mawa karep sorangan ka hulu dayeuh maragap hate sorangan geura bawa si Baganan Sari ka ditu paman ulah dijalankeun terus bawa cai goreng nyampuran delan teh anu taruna jaya teu bosan bawa baju waring samping waring keur salilana di ditu pek mandian si Baganan Sari ku ieu cai batan meunang mandi salinan ku baju jeung samping waring moal piceun ka hulu dayeuh margacina tak kitu paman ieu mah kuring we lah sabab si Baganan Sari cicingna saimah jeung kuring keun kakak mah ulah kilueun calik-calik teh masih ngaos ulah rek seuting hatena leulenyap tanggal calik kakak kuring warek maksa we sabab moal Ratu Mas lamun si Baganan Sari aya keneh di dieu bisi ngarebut hancengan kuring udah ngamandian si Mas Baganan Sari bener-bener nekad moal ari nyalingan masuk kana pepelingan nu jadi rakan di mana kedah eta teh Ratu Mas taruna jaya caraos lengser bari dalang hiji asa kacida teuing ngamandianana mah alus sama di dieu mun geus meunang ngamandian salina ku baju waring samping